Nah, tiasa ditinggali urang ieu para ke hamster unggul teh tah ieu tah. Di channel ngupload ulah hilap ke subscribe-nya. Hatur nuhun sadayana. Ana urang mumpung jadi painen hamster urang ieu sebagai kalau teh itu namanya teh mengontrol iya kegiatan nu eta kan ku hamster bisa ngeuring bisa naon jeung alhamdulillah sarehat. Alhamdulillah. Oh nya, ngebahas tentang hamster, orang ini bakal ngebahas para kurang nungkul jeung kegiatan orang jeung hamsterna kumaha unggul. Ya, simpel lah. Orang iya masih para hamster naon unggul jeung sakumaha masih parapna sakumaha unggul. Yuk, lanjut. Oh nya, saat acan dilanjut, ulah hilap ke like, share, dan subscribe-nya. Ame, abi lebih semangat di bagian konten anyar tengah hibur sararea. Yuk lanjut. Biasa ditinggali urang ieu para ke hamster unggul teh tah ieu tah. Hiji, beas. Kadua, huut. Katilu, pelet. Kali kaopat kuaci. Ya habis setiap hari masih teh ieu sakumaha satengah tina sekian tah ke hiji hamster. Berarti lamun dua berarti 10. Ke 10 pisan. Di TCF. Oh nya, aya ge parap anu lainna. Anu ame leuwih sae nyaeta pasihan kacang hejo. Kadua kacang kedelai. Tuluy nandinya dah jangan lebih segitu. Terus cara ngatur mamana kumangkul ini we cakep. Abi ngatur mamana teh setiap hari hari nanti satengah nantina ieu tuluy ege ditambihan sayur-sayuran ngan sayuran mah jeung buah-buahan mah keur selang-seling seminggu sakali itu tersering teuing bisi mencret tuluy oh nya keur buah-buahna ulah anu hasem tuluy sayuran oge ulah anu naonnya nya teh anu racunna jeung oge eta tah buahna oge ulah anu lada ulah cabe ka ditu nu hade mah ke anu karieu mah hadena teh sayuran nu hejo no. Uyo sayuran hejo oge asalkeun teh eta namanya teh ulah sering teuing da sayuran hejo teh lamun keur hamster mah lamun seuting teh encret da pencernaanna teu alus jalmi.
lumayan kan di masa kasupnya sakit dikit nih. Jeung simpen cai di tempatnya masing-masing kandang hamster. Hiji kandang hiji. Abi mah masian cai nate saminggu 2 kali atau saseepna. Kalau seep sehari diantepkeun heula terus diisian deui. Gitu-gitu we ganti-ganti. Cing abi makena make cai asak, cai protein. Lumayan rame-rame. Suka nganakan deui euy. Jadi abi total di dieu teh aya anu tos dijodohkeun teh ya 4 pasangan. Ieu kahiji, kadua, sekedap. Kahiji, kadua, katilu, jeung kaopat. Jeung ame saya mah ke kandangna teh 5 kali lebih luas ti badana. Panjang badana. Nu misalna panjang badana naonnya namanya teh 5 cm berarti kandangna kudu 50 panjangnya 50 cm lebarna 5 kali lebarna hamsterna. Dia kura-kura deui lah kan kura-kura ge kan gitu 5 kali gitu. Anu minimalnya kan abi keur di keran ke kembang biakana pikirkeun tapi lamun hiji masak oge cekap kamu ke dikawinkeun mah tah lewat pisan ke anak-anak ke indung bapana. Ya abi ieu dihaja teh dibersihan lila teh dibersihana kusabab ame pas aya anak-anak atau lah ame kalasa aman ke indung bapana. Da ieu mah hamster oge sarua jeung nu lainna jiga arwana jiga kura-kura gitu ame kalasa aman. Jadi hewan-hewan satu naon gina nah satu oge lamun bakal anakan lamun karasa aman ke hamsterna. Sarua jeung lauk jeung mamalia jeung reptil jeung manuk sarua ge sarua. Misalna teu ngarasa aman moal naon namanya teh moal ngalahirkeun moal ngenogan. Dinya oh nyaker alasna abi mah make uut terus dibahaskan bahasa eta abi diaja make uut ame leuwih gampil milariana jeung nya terserah saya tiap jalmi aya teorina sorangan. Iya terserahnya
teh. Terus lah ulah hilap ke like, share, dan subscribe di videonya. Kusabab subscribe teh gratis cuy, bermayar. Jeung namun sararea nyabscribe, abdi bakal lebih semangat deui ngajeng konten nu anyar teu ngahibur rencana sararea. Itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep satu.